Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangu di sarang simkuring, Mang Ian teh anu kasep sakacamatan Gunung Halu, dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang para wargi sadayana? Atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sijan neraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Sandaga Si Olokejo teh anu cengosnya bagian ka-20 kumaha we cengosna wanata. Ieu mangrupikeun karya Kang Rompis atanapi Kang Yepi Cahyadi sarua di pengarangna ge cengosnya. Kumaha atuh salajengna ilalakon Sandaga teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Tah simkuring teh saminggu ngaloroskeun nya kenging ku hak cipta dina dongeng-dongeng nu munggaran YouTube Kisah Tanah Sunda teh matakan ngadamel nu enggal deui kanggo di ribuan desana nya. Ngadamel deui kitu. Di revisi deui kumargi seueur anu lalepat seueur anu kahapus. Nyaeta kenging hak cipta dina musik kumargi kitu ayeuna mah simkuring kaleresan bannya kenging musik teh langsung di penciptana atau mudah-mudahan lulusnya dina hak ciptana gitu. Nyaeta mun dina pencarian nama dongeng Sunda Mang Ian Dewi Sekartaji atanapi Dewi Sekartaji dongeng Sunda Mang Ian. Atuh anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugi asing tiasa jantan rencang ngahibur kapala wargi sadayana kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna bari sarena nya heueuh da bari sare ngadongengkeun teh reup ka sarean nya kanggo bapak-bapak bari nyantai di tepas ngabaheuhai nya udud samsai nginum cikopai ngabayangkeun popotongan anu bohay. Oke di Pademelan di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna bari ngancingna di tempat cukur di kantor di pabrik di pasarnya di perjalanan di bari ngaduknya bari nemok di bangunannya pokoknya makum ka dulu-dulu nu aya di lumur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina dongeng Sunda Mang Ian teh bagja pokona mah ulah hilap di like di komen sarang ulah di skip iklanna da edapan gaji nanti gitu pala warginya da bager kayak didoakeun ngora deui 10 tahun. Sareng kumargi simkuring madang ngadongeng sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklan aya gaji kitu nya saumpamina ngaros kahibur ieu mah kitu ku pedaran dongeng simkuring terasa hoyong apresiasi tah tiasa nyawer kana nomor dana da nya aya nomor kuning tong ageng-ageng ya 2000 we tang-tang we bade 2 miliar mangga gitu nya ya supados teu nyangkulong tinggalna waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Sandaga bagian anu ka 20 hiji mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Dina wanci sareureuk budak sadayana ngariung deui di patengahan galecok ngobrol mendar lalakon sewang-sewangan. Sandaga digentraan ku Raden Suryalaga anu nuju calik sareng garwana Den Rasma Mustika. Kieu yo Raden, wayahna kudu jengkar ka Banjaraharja. Kusabab Raden teh bade diistrenan jadi Panglima Senopati. Tangtuna kedah kasaksen ku para senopati kademangan nu aya di Kabupatian Banjaraharja. Tah kitu Raden. Saur Raden Suryalaga socana neuteup ka Sandaga. Unyuk sumangga juragan, kinten-kintena ira abdi kedah angkat sun. Amun bisa mah bareng we jeung kula kadituna Raden. Kula mah isukan mulang deui teh. Abdi mah sejak ngiringan bae juragan. Tembal Sandaga nyanggupan pikeun indit ka Banjaraharja. Hal ieu teh diwartoskeun ka Raden Gandara, anjeunna ngaluyuan ka Sandaga. Nden Sekar Arum anu ngadangu Sandaga bade ka Banjaraharja teh ngarenghik hoyong ngiring. Dawewe mah kitu nya. Tekaop init-initan ngarenghik. Ramana sareng ibuna teu tiasa nyaram tos apal kana adat putrana anu gurat batu sareng kedah pok torolong. Keur kitu aya nu kadinya sabubuhan jalma dikawal ku para punggawa kabupatian, katingali aya 4 jalma leungeunna di talian. Salah saurang punggawa mere laporan ka Sandaga ngeunaan maksudna kadinya. Sandaga geus apal ti samemehna lantaran dititah ku manehna. Ari anu dilebet rohangan ampir sadayana kalaluar hoyong apal kanu tos kajantenan. Meong, syukur anjeun geus nohonan janji. Nu nganung harti aranjeun rek babalik pikir sarta ngaku kana kasalahan. Tapi kuring moal waka bisa mutuskeun hukuman keur aranjeun opatan. Daguan nepikeun ka kuring rengse tina pancen. Ceuk Sandaga ngomongna ka Cidatatag jeung tandes nandakeun manehna teh hiji Panglima Senopati anu miboga wibawa. Geus kitu mah Sandaga nitah para punggawa kabupatian sangkan mawa opatawanan ka Panjara sarta omat-omatan kudu dibere dahar jeung kaperluan sejena. Geus kitu mah si Meong jeung baladna dibawa ku punggawa rek diasupkeun ka Panjara. Mana tua kampung? Ceuk Sandaga bari melong ka sabubuhan jalma urang lembur. Iya abdi sun. Tembal tua kampung maju ka hareupeun Sandaga. Sabara urang lembur anu milu ka dieu? Kirang langkung 10 jam Raden. Sok kabeh unggah heula ka tepas. Urang lemur ararasup ka tepas bumi Raden Gandara bari dodongkoan ku sabab didinya ngajalajar para menak jeung gegeden. Sandaga nyampeurkeun ka Den Sekar Arum teras bae cumarios. Den Sekar Arum teras bae jengkar tidinya. Teu lila datang tilu awewe bari rebo ku kadaharan. Sok ditunda hareupeun urang lembur. Sok ayeuna mah dalahar heula heutang tu carape geus nyorang lalampahan jauh. Salsewehnya tong rurusuhan. Ceuk Sandaga nitah dalahar heula ka urang lembur. Mangga Raden. Temal urang lembur meh bareng. Sadayana lalebet deui karohangan caralik deui na tempatna sewang-sewangan. Sabenerna teh aya kajadian naon Raden? Kula mah can ngarti ieu teh. Saur Raden Gandara bari neuteup ka Sandaga. Kieu saleresna mah juragan. Derek-dek bae Sandaga nyaritakeun lalakon manehna basa tadi beurang dicaritakeun taya nu kaliwat. Tah kitu juragan kajantenan tadi teh.
Bekireus we kula teh Raden. Para begal kacang kalak. Ayeuna mah masrakeun we ka Raden rek kumaha-kumaha ge. Kumaha-kumaha mah sabab kula geus banget percaya ka Raden. Kitu kasauran Raden Gandara, anjeuna kalintang bingah sareng bekireus ka Sandaga. Anu nyata-nyata geus nembongkeun hasil gawena. Kaayaan beki peuting harita urang lemur bebeja ka Sandaga rek baralik. Ku Sandaga urang lemur teh dibahanan duit anu kawilang loba, puguh bae urang lemur teh kacida atoheunana. Ari anu araya di bumi harita tos jalengkar ka kamarna sewang-sewangan kantun Sandaga sareng Den Sekar Arum. Geus kabayang moal salah deui silih pacok. Harita Den Sekar Arum ngajak ka Sandaga ngalih ka rohang sejena ngarah lalugina. Kang sawanten Den Sekar Arum kadangu halimpuh matak dadangueun. Ari Sandaga pura-pura nunutan. Buahnya kadun kulum di dieu dasar kesebeleun Kang mah. Saur Den Sekar Arum bari ngaguyah-guyah ka Sandaga. Aya naon Den? Cek Sandaga bari seuri. Tuh kan, kitu Kang kesebeleun hoyong dicetot gerenya ku Arum. Saur Den Sekar Arum bari socana ngadila. Gelis-gelis galak Den mah. Dekenging nyebat Den. Cekap Arum we atuh. Oh, muhun mangga atuh nya. Naon sok? Muhun kedah nyebat Arum. Pinternya kabogona Dewi Lasmaya mah. Saur Den Sekar Arum bari ngletan ka Sandaga. Aya kituna nya. Janten sanes kabogo Sekar Arum atuh nya. Duka lieur Arum mah. Sabodoh teuing bade kabogo sasa oge. Ari baeud kieu teh meni asa langkung geulis Arum mah. Kantenan upami nuju imut mah matak muringkak kana sagala bulu-bulu. Aduh. Aduh, sia eta disamikeun sareng ririwanya. Den Sekar Arum bade nyiwit ka Sandaga ngan orokaya ditewak anu akhirna silih rangkul nyacapkeun ka sono. Ari Sandaga heuda sidik panganten anyar rarasaan teh asa kanyilela da puguh bae nafsuna teh ngagedur. Raksukan Den Sekar Arum meh mararuka sinjangna boleklak nembongkeun ping-ping anu bodas jeung sakitu umyangna. Duanana papuket silih kalentoran. Den Sekar Arum katingal bangun anu teu daya. Socana ceuleuyeuk siga anu gugah kulem. Nu antuk nama duanana ngajoprak bangun anu ripuh. Kang, ka Dewi Lasmaya sami sok kieu. Duka tuh. Tuhnya pikesebeleun Kang mah. Nyawa wasok dibuli giran. Soca anu geulis molotot ka Sandaga. Sandaga teu nembalan ukur ngarangkul pageuh saliran Den Sekar Arum anu satengah bulucun. Duanana silih rangkul geus teu nolih kana kaayaan. Sabenerna harita teh aya nu nyaksian polahna Sandaga sareng Den Sekar Arum taya sanes Den Rasma Mustika. Anjeunna teu kahaja ngalangkung kadinya satu tas ti jamban nyaeta tos wewes. Barang ningali Sandaga sareng Den Sekar Arum kitu teh manahna pating sareblak jantung ratug tutunggulan katawi serenghapna turun naik bangun anu mendak kareuwas. Sahenteuna atuh anjeunna teh hiji istri anu sami-sami normal ningali kitu teh
matak ngahudangkeun birahina katawis raraina semu beureum lambei digegel ku waosna. Basa Sandaga sareng Den Sekar Arum cacap sosonoanana gentak bae Den Rasma Mustika ngajengkat tidinya lebet ka kamarna. Isukna basa wanci hanet moyan Raden Suryalaga katut garwana Den Rasma Mustika kairing ku para punggawana arangkat ka Kabupatian Banjaraharja. Pon kitu deui Sandaga disarengan ku Den Sekar Arum kudana aya disapengkeun kareta kuda Raden Suryalaga teka catur di jalana wanci mumugang gunung tos dugi ka Kabupatian Banjaraharja. Sadayana lalungsur teras lalebet ka bumi kademangan Raden Suryalaga saparantos rareureuh tina kacapena Raden Suryalaga katut garwana Den Rasma Mustika caralik dina kursi dipayunan ku Sandaga sareng Den Rasma Mustika. Raden, gistrenan salira Raden jadi Panglima Senopati Banjaraharja teh paling 2 poe ti wangkit ayuna. Kusabab kudu aya bewara heula ka tiap kademangan. Tah, kukituna ayeuna mah reureuh heula we nya, hitung-hitung pelesiran ka dieu nya. Kitu saur Raden Suryalaga ngawartoskeun waktos kanggo ngistrenan Sandaga janten Panglima Senopati Banjaraharja. Teu sawios juragan, memang teu tiasa didudak dadak daya ibarat ti anggalna. Temal Sandaga bari imut. Ya kitu pisan Raden, kusabab jarau ti hiji kademangan ka tiap kademangan teh butuh waktu lila keur nyorangna. Leres pisan juragan. Den Rasma Mustika socana neuteup antep ka Sandaga bangun anu kacida bogohna. Eta istri bupatinya gogoda anu kadua pakaning pamajikan batur mah sihirna setan ge loba. Sokomo pami emut kejadian tadi wengi mah manahna pating sareblak salira ngahayap panas nyaksrak saawak-awak. Sok ngabayangkeun anjeunna nuju papukeut sareng Sandaga. Eta pamajikan bupati bayanganana liar benernya, ngabayangkeun lain jeung salakina jeung batur. Kitu tari kawin beda umur teh. Rasma,
Jajab si Raden jeung Den Sekar Alun. Oh aduh aing balelo. Rasma jajab si Raden jeung Den Sekar ka alun-alun ngarah teu kararosol teuing. Saur Raden Suryalaga ka garwana Den Rasma Mustika. Unyuk sumangga Kang Sepuh. Walar Den Rasma Mustika teu seueur saur. Bring bae tiluan arangkat ka alun-alun teu nyanak pangawal margi aya Sandaga. Nu kasep jeung gandang teh kairing kudua wanoja anu meh sarua geulisna kawas Arjuna anu kairing ku Sumadra jeung Srikanti. Sapanjang jalan anu kaliwatan hampir kabeh jalma pating lalieuk ngarasa kataji ku Sandaga anu kairing kudua wanoja anu gareulis campernik. Kang Sandaga, antosan sakedap abdi bade ngagale anu sanesnanya. Saur Den Rasma Mustika bari imut. Mangga Den. Tembal Sandaga bari rengku. Den Rasma Mustika teras bae jengkar tidinya. Ari Sandaga sareng Den Sekar Arum teras bae milihan katuangan candakeun ka bumi. Telami Den Rasma Mustika tos kadinya deui. Saterasna mah tiluanana arangkat deui mapai-mapai alun-alun anu kalintang ramena. Basa wengina saparantos taruang sadayana nuju caralik bari uplek ngobrol. Telami Den Rasma Mustika kadinya bari nyanak cikopi sareng leueteun sok disimpen dina meja. Kang Sandaga, sareng Rai Sekar mangga dilareueut. Saur Den Rasma Mustika bari imut. Mangga, hatur nuhun Aceh. Walar Den Sekar Arum teras bae Noel ka Sandaga miwarang ngaleueut. Raden, kula teh aya pamardi saeutik ngeunaan kalungguhan anu bakal dicangking ku si Raden. Nyaeta kula teh hayang boga senopati kademangan anu mibanda ilmu anu kawilang masagi jajauheun siga si Raden mah. Maksud kula teh omat pangwarakun ngaraboga bekal nu cukup udah moal mungkin ngandalkeun si Raden sorangan mah lantaran loba cabakna tak kitu Raden kahayang kula teh. Saur Raden Suryalaga ngadugikeun ka hoyongna sangkan Sandaga ngalatih para senopati kademangan Banjaraharja kumang rupa-rupa ilmu pangabisa. Sahenteuna nambahan luang jeung pangalaman oge nambahan pangabisa. Unjuk sumangga juragan. Disim abdi bade ngestokeun pisan kana pamundut juragan. Sareng sakedahna deui para senopati kademangan mibanda ilmu atanapi pangawuruh anu langkung punjul tinu sanes. Kumargi kanggo keamanan nagara sareng katingtriman rakyatna. Tembal Sandaga ngejawabna pertela pisan mata kaharti kuno sejen. Oh, gitu pisan Raden. Syukur hari kaharti mah. Kula teh ngarasa regrug ngadengena.
Saur Raden Suryalaga ngaraos bingah pisan. Sok we tuluikeun ngalobrol nanya. Ulah mare ngalempengkeun heula cangkeng ieu teh. Aduh maklum geus kolot. Saur Raden Suryalaga amitan bade leleson katawi socana ceuleuyeu awahing ku tunduh. Mangga juragan, tembal Sandaga bari rengku. Kang Sandaga, dileut kopina bilih kabujeng tiis, kemual raos geura. Saur Den Rasma Mustika, socana nutup ka Sandaga. Oh, muhun mangga Den. Cek Sandaga bari imut, regot, kopi teh diinum bangun nikmat nakeranan. Rai Sekar, disambil geura cobian kuehna raos geura sok. Saur Den Rasma Mustika bari imut ka Den Sekar Arum. Hatur nuhun Acek. Duh, ieu teh lenglengan tekiat ku tunduh. Berbawa capek pangintennya. Walar Den Sekar Arum bari teras ngagoledag dina lahunan Sandaga. Ngali atuh ka kamar, manya kulem di dieu. Isin ku Den Rasma. Cek Sandaga bari ngageuingkeun ka Den Sekar Arum. Wius atuh Kang, abdi alimba tepi. Sok bedegongnya Arum mah. Sabodo teuing Ayo tuh bari kulma dijajab. Alim sok maksanya sebel arumah. Sandaga teu ngomong deui ngantep karepna kana kahayang Den Sekar Arum. Ngan teu lila kadenge Den Sekar Arum tos nyegrek kerek kulem dina lahunan Sandaga. Sandaga bingung rek digeuingkeun karunya, heurek diantep oge piraku deui ngarasa era ku Den Rasma Mustika. Antuk nama salira Den Sekar Arum dipangku dialihkeun ka kamarna. Geus beres mindahkeun Den Sekar Arum, Sandaga diuk deui. Pilih bade lelesun mangga bae Den. Cek Sandaga bari imut kan Den Rasma Mustika. Lenyap atuh manahan Den Rasma Mustika teh lelenyapan badis nyorang pudunan. Dah can tunduh Kang. Walar Den Rasma Mustika bari imut ngagelenyu, lambei anu ipis katawis cing rarenyu. Ngadadak awak Sandaga cing sariak paranas tiris. Anjir aya bahan dicekok. Dicekok bat perangsang. Ngadadak awak Sandaga cing sariak paranas, sirah karasana balideg, ari titingalian asaranyai teu pugu. Aya geteran rasa birahi anu beda ti sasari, asa gumulung minuhan dada. Den, isim abdi bade kulem ti payunnya. Cek Sandaga sorana semu haros-hos. Den Rasma Mustika tengah waler jung bae cengkat nyaketan ka Sandaga, pananganana nyangkeh salira Sandaga. Teras bae dituyun ka kamar Sandaga. Ari Sandaga siga nu keuna ku tenung pikirna selang inget selang henteu. Goledag awak Sandaga kana kasur geus bener-bener teu daya teu upaya. Ari Den Rasma Mustika teras bae ngunci kamar Sandaga, Den Rasma Mustika nyaketan ka Sandaga. Kang Sandaga, ieu abdi Kang. Saur Den Rasma Mustika bari ngarangkul awak Sandaga. Sandaga anu memang keur ngalaman rongkahna birahi, manehna malik ngarangkul ka Den Rasma Mustika, dua jalma anu beda jinis teh silih rangkul dirmotahna ombak sagara. Raksukan Den Rasma Mustika tos teu nyesa dina salirana, estu buligir taya hahalang, pon kitu deui Sandaga teu beda sareng Den Rasma Mustika.
Ndendas Mustika liru kuda bijil tina gedogan kalintang motahna rasa kacinta kasandaga geus minuhan dadana sok komo carogena teu bisa ngawajiban sakumaha ilaharna lalaki kusabab kasaput ku umur anu tos sepuh. Puguh bae Ndendras Mustika rasa mokaha anu salila ieu jadi bangbalu hatena teh kiwarisirna peuting harita. Sandaga nu memang teu sadar kana dirina sarua deui campuhna pangrasana mah ka pamajikanana we duanana bitotama ngalubar katresna anu kacidarohakana duanana ngajaloprak lir ka pupul bayu kesang ngagarajag maseuhan awak soca Ndendras Mustika katawis ceuleuy siga nu megugah tina kulem lambai anu ipis imut ngagelenyu tandaning sugema. Anjeun lalaki sajati sandaga keur kasep jeung gandang teh miboga daya keur nyenangkeun kaum wanita. Najan aing moal wara bisa ngapimilik diri anjeun, tapi aing geus ngarasa rongkahna birahi anjeun. Aing ngarasa sugema pisan. Rasa nu salila ieu ukur implengan ayeuna geus karasa kalawan nyata. Kitu gerentes salebeting manah Ndendras Mustika. Lalaunan cengkat red kasandaga anu kereng ngagebrati-bra Ndendras Mustika ngarangkul kasandaga. Rap Ndendras Mustika nganggo deui acukna teras nyana kampuh dianggo nyimutan sandaga. Blenye anjeuna imut ngagelenyu. Wilujeng kulem kasep buah hati. Kitu saur Ndendras Mustika bari celengok nyium tarang sandaga saterasna anjeuna kaluar ti kamar sandaga. Wanci geus ngagayuh ka wanci janari leutik, hawa geus mimiti ka rasa tiris nyecep kana awak. Kulisik nden sekar arum ngulisik bari teras gigisi kana socana, nden sekar arum cengkat bari socana rutret siga aya nu dipilarian, koleset nden sekar arum ngoleset tina kasurna laju cengkat bari mapah lalaunan. Kulutrak panto kamarna dibuka anjeuna teras bae kaluar. Nden sekar arum mapah lalaunan reg eureun di hiji kamar barang sup kalebet kasampak sandaga nuju tibra bari diharudum ku simut.
Kalawan rerencepan den sekar arum naik kana kasur, goledag bae sagedengeun Sandaga nyulusup kana jero simut. Den sekar arum ngarahanjuk kumargi karaos Sandaga bulucun teu nganggo raksukan, jantungna ratug tutunggulan, Sandaga ngulisik, pikirna anu can jejeg langsung ngarangkul ka den sekar arum. Duanana silih rangkul bangun kacida gegetna, nu antukna mah salira den sekar arum buligir taya halang. Sandaga anu masih can sadar kana dirina sarta birahi anu ngagugulung keneh dina dadana, geus teu bisa majar kumaha. Sandaga ngarungrum den sekar arum kajadian jeung den Rasma Mustika harita kajadian deui. Rongkahna birahi geus teu kacatur, den sekar arum digulang gaper ku Sandaga. Den sekar arum teu walakaya. Laun atuh Kang, linu, aduh. Swanten den sekar arum haros-hos, lambeina digege lantaran karaos aya nu ngaceletit nyeri. Sandaga teras bae ngakalentoran ka den sekar arum. Mangkaning parawan den sekar arum mah. Parawan. Ai kamu parawan. Beda ieu mah lain kahayang Sandaganya palawargi diracun Sandaga teh. Jadi kejadian nanti Sandaga diracun ku den Rasma Mustika pamajikan bupati. Jadi teu eling Sandaga teh. Teu nama keur we duanana diopi itu. Makaning den Rasma Mustika mah pan parawan. Lalauna nyeri Kang. Kitu saur den sekar arum, suantena kasilep kurenghapna napas anu pating harega. Akhirna mah den sekar arum ngagero nalebeting mana, awakna asa ngapung kumalayang nepikeun ka tungtung langit. Surga dunia teh ceuk sakaol sawareh jalma geus kasorang ku den sekar arum, duanana ngarumpuyuk lir taya pangawasa. Kesang cipruk masehan awak, les teu inget deui kana nanaon, duanana sare tibra satu tas bitotama. Basa kadenge sora bedug ti tajug, Sandaga ngoreja. Gebeg Sandaga ngaranjuk ningali awakna anu bulucun, ret ka den sekar arum. Sandaga beuki ngaranjuk lantaran den sekar arum ge sarua deui bulucun. Geus teu gue manehna geus ngirca jeung den sekar arum. Panteling deh nya di obat teh. Astagfirullahaladzim. Aduh, tobat Gusti. Nah janten kieu. Darasaan mah aing teh da teu sare bareng. Anehna aing teh teu sadar kana nanaon. Tapi ayeuna geus kieu di kajadianana. Aduh, kumaha atuh geus kieu? Kitu geurentes hate Sandaga awahing ku bingung. Kulisi den sekar arum ngulisi teras bae beunta. Kang, Swanten anu geulis teh meupeus lamunan Sandaga. aduh, hapunten geulis. Engkang tos kumaha wantun campela ka salira. Tos ngareksak harga diri salira. Hapunten pisan. Hapunten engkang. Ceuk Sandaga ngomongna bari cari nakdakan. Ari den sekar arum bati olohok asa teu ngartos ku kekecapan Sandaga. Maksudna kumaha Kang? Hapunten engkang tos ngotoran diri salira anu sakedana dijaga diriksa. Kungkang malahan direksa. Wius abdina girido Kang. Kus nu nyawai. Anjing, udah tahu gini taruhan.
Aing jadi ayang siri ngedongeng deh. Astagfirullahaladzim jadi baper kia. Soak ayo. Ibu unggul anjir sudah. Dadaku. Itu. Wiyo sedap dino kirido kan. Kos nu nyawe kaduhung pika sebelum kang mah. Telat atuh kang. Tos kajantenan. Sakitu meni sumangat. Sakitu meni ngahanggoy dugikeun ka seseep. Waler den sekar arum bari gumujeng. Ari sandaga ukur ngahuleng siga nu linglung asa teu percaya kanu geus kajadian. Kumaha saterasna atunya? Bingung kang teh asa ngimpen. Asa ngimpen cenah sakitu gagauran si kamuning mogok teh. Nyaan kang mah bingung pisan ieu teh. Sabodo teuing kumaha karepna lieur aruma. Terus nganggoy bingung kene. Nyarios atuh palai kene manda moal dikoretkeun. Sadayana tos milik engka. Ngadengi kitu teh beuki nambahan kabingung pikeun sandaga mah matak aneh ku eta kajadian. Bade deui moal Najis aing ngedongeng na era. Aing dongeng ke kitu ge. Bade deui moal. Arum kita acan sukma pisan. Hoyong kene. Saur nen sekar arum socana ngadila ka sandaga. Teu kenging geulis. Dosa ageng urang ngalakukeun ieu teh. Engkang janten ustad ngada. Engkang janten ustad ngadadak. Ari wangi papoket meuni teh emut. Sakitu kekerewet siga mau ngagugulung uncal teh. Engkang teh nuju bingung ieu teh. Ku kekehnya ngagugulung ka bingung. Heran arumah buang ngalindur gitu. Saur den sekar arum bari teras ngarangkul ka sandaga. Salirana anu bulucun teh meh rapet kana awak sandaga. Sandaga anu keur baluweung teh beuki bingung teu kapikir deui kumaha mimitina. Duanana ngalambang sari bangun taya karingrang. Den sekar arum dugikeun ka ngahargung atuh ngararasakeun endahna mangsa harita. Kitu deui sandaga lat poho kana kabingungna lantaran keur nyorang sagara kacinta anu taya babandinganana ditungtungan ku ngahargung anu tarik. Pabeberang kirawanci haneut moyan, Enden Rasma Mustika sareng Enden Sekar Arum nuju araya di patamanan payuneun bumi, ninggalan kembang anu katingal nuju sumedeng mangkak ligar, warni-warni matak betah anu ningali. Ajek Rasma, kunaon udur? Katawis eta rarayana meni rada pucet. Saur Enden Sekar Arum kumargi katawis ku anjeuna rarai Enden Rasma Mustika teh semu pias. Oh, teu naon Rai Sekar. Kirang mondok rupina mah sareng cara rapi deui.
waler enden Rasma Mustika rada gugup bisi baik katohian ku enden Sekar Arum. Panginten pami kitu mah Ajeng. Dupi eta rai kunaon pameunteur rada celong sareng maparada ngageang kitu. Nden Sekar Arum ngarahanjuk nguping enden Rasma Mustika nyarios kitu teh, tapi enden Sekar Arum tiasaan pisan nyumputkeun semunguna. Taratuman lumampah tebih Ajeng. Sampean karaos carangkeul sareng lalinu di waktu sugah mastaka asa balideuk. Geda seueur leuleson rai mun aya mah dipeuselan geda. Mohon bakal raoseun Ajeng ke bade miwarang Kang Sandaga meuselan Barang ngadenge ngaran Sandaga, rarai enden Rasma Mustika rada bareube, ngadadak manahna ngahiab panas, ngaraos terido sareng ngemu timburu. Dua wanoja gelis teh saterusna marapah ngurilingan patamanan anu halegar. Kocapkeun Sandaga nu harita nuju nyarengan Raden Suryalaga ngaroris tempat anu bakal dianggong histrenan Sandaga janten Panglima Senopati Banjaraharja sababaraha punggawa ngiclik tukangeun minangka pangawal pribadi. Kumaha cuk Raden, geus cukup ieu patempatan teh. Bisi aya kakurang mah kari ngomong ka kula. Saur Raden Suryalaga bari socana nitenan eta patempatan. Rupina mah cekap juragan. Kinten-kinten aya sabaraha kademangan anu aya di kademangan Banjaraharja teh. Tembal Sandaga bari teras malik tumaros ka Raden Suryalaga. Banjaraharja teh kawengku ku 20 kademangan. Sisi wetan watosna Kabupatian Giriloka, beh kulon Kabupatian Waringin Jati, ari beh kaler jeung beh kidul mah kabeh basisir asup ka Kabupatian Banjaraharja. Leres pisan. Kaetang lega tu wewengkon Kabupatian Banjaraharja teh upami kitu mah nya. Ceuk Sandaga bari ungut-ungutan. Pamiarsa sadayana waktosna parantos tenyekapan deui geuningan. Capek ngadongengkeun Sandaga mah palawargi leuwih ti gelut, leuwih ti gumilar gitunya. Gelutna teh gelut taeun ieu mah. Ampun. Tah kitu palawargi sadayana nya. Sakali deui ieu dongeng Sandaga teh janten hiji naon teh namina teh hiji pepeling keur urang sadayana, gambaran hiji jalmi hiji santri anu diuji ku hiji perbuatan dosa. Nalika jelema geus diuji ku hiji perbuatan dosa ku Gusti sebagai gambaran yen manusia teh makhluk nu teu sampurna anu teu masung, terjadilah naon sababna. Biasana jelema diuji ku hiji perbuatan dosa sok ieu geurehan ka jalma nu sejen teh ya, cegekan geurehan ngupat simuat ningali batur anu ngalakukeun maksiat teh digogoreng bebeakan dipikangewa bebeakan tungtungna manehna ngalaman dosa nu sarua tuh kan mata kade di mana urang ningali jalma nu maksiat cing ceurik hate teh Gusti pasihan anjeunna teh jalan tobat, pasihan anjeunna hidayah, jantenkeun anjeunna teh akhir hayatna husnul khotimah. Ieu mah digogoreng we nepikeun ka manyun-manyun bibir teh nya. Isuk pageto manehna nu ngalaman. Ngewa kanu salingkuh, isukna manehna nu ngalakukeun tah kitu jelema mah. Lamun dina hate ngewa kana amal kagorengan batur bari jeung ngewana teh lain kumahanya karena laku lampahna jeung jelemana jeung segala rupana tungtuna diuji kadenya
sing jadi pepeling gitu. Cag urang tunda ilalakon sandaga teh insyaallah mungkin urang lajeng dina episode anu salajengna nyaeta episode anu ka-22 panginten ya. Cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleumm sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.